Dari tangkurak si Ahmad mal hudang, narek ngarit ka sawah. Ahmad, Ahmad, mal hudang, narek ngarit mantuan ma Oda. Ngawalui teuing sih, kebreg salaki teh. Ahmad, hudang-hudang geuning. Apaan cenek mantuan emak kadi tuh ka sawah. Ahmad, buat yang modar gitu. Ini sampai anggus iya meken baju. Ahmad, udang buru itu. Pada mantuan mau udah ka sawah. Ah, kudu ngula tuh lah, tunduk kene lah. Begadang wae, ari peuting teh. Ari sinah molor teh molor, geura oge ku pamajikan teh. Kudu ngula tuh, kudu. Udah ngamuk sih nga caprak. 5 menit. 5 menit hai buru ah. Buru. Ayo yuk, aduh, ampun astagfirullah. Udah. Ngasih banget. Ari si Ahmad bisa datang kene. Wah, geuningan ibu dak teh. Ditungguan ti tadi. Ampun, tingan. Ku ngawalui. Teh eta budak teh. Lain hayu-hayu mangka ti isuk. Anggeus mante ni mah ku aing ya. Boga minantu teh ampun, tingan. Nya si Iem teh dihudangkeun teh si budak teh. Lain hayu-hayu. BKB ieu mah sakota ku aing ya. Molor cigana, eta sih hudangna, sarena puting wae, meureunna begadang wae, hayu pan jadi kaberangan. Teu laleukeun aing mah, ngajakan sasaha oge teu laleukeun. Mendingan sorangan aing mah. Ari kanu daruitna meni kuat rarawog kanu duitna mah. Epok apa gawean meni kuat ngawalaluy. Lalaki nu beki kawin ngaranna lalaki laris. Lalaki nu beki nyandung ngaranna lalaki gagah. Lalaki nu beki dandan ngaranna lalaki satengah. Si Amel, eta mah lalaki setengah mah si Amel. Ulin ka mana sih ieu nya? Ini hararese banget sina hudang oge boga salaki teh. Keten ini odah ngambek. Pan apal sorangan boga mitoha galak. Ampun, Gablek salaki heueuh nu ngusahakeun. Alah molor di dia. Yeuh, hudang yeuh. Alah molor deui, lain mah buru-buru siap-siap kadi tu bantuan ini odah. Ih, dari mana kumaha pipikiranna sih? Wo kopi weh naon ah. Geus kaberangan ka warung oge.
Aing oge ya naonnya. Lamun hudang teh ulah mun molor teh ulah peuting-peuting teuing, hudang teh isuk subuh. Ieu rezekina oge dipacok oray. Mese bati omongan ku pamajikan teh. Ini ala batan film sinetron. Naon si gandeng ah, maneh ah. Kunaon sih iya. Ulah sok ikut campur rumah tangga batur. Pas ya wah jadi nate. Itu digawenya itu salaki maneh. Juga we lah salaki urang mah. Urang mah rugi dah boga salaki kos kitu. Mendingan urang mah ngaranda. Ah, urang randa ge moal laku, ayo. Mah dek-dek itu dikawin ku jelema kitu cicing di imah kos kieu. Ya kumaha geus jodoh mantak kieu oge ah. Mati we nya. Ya hooh. Buru-buru geus kira salin. Kira salin buru ke mah udah. Kopi Ngambek. Awo. Oh, kopi naon? Naon ayo ka dieu ah. Ente orang keur ngalewat. Aya nu gogorowokan kos nu pasea. Ternyata maneh. Teu pas ya ieu, biasa ngomelan salaki, wajar we salaki diomelan mah. Ente ngomelan we salaki. Salakina teu tahu diri teh hidang, Doraka sih maneh. can beurang can hudang. Keur mah maneh geus doraka ka Maoda. Ayeuna doraka ka salaki. Aing doraka naon ka kolot, aing mah bager. Buru-buru atuh. Ulah nyari kanan wae. Si maneh ayu ah. Geus kaditu ah maneh ulah ikut campur rumah tangga batur ah. Buru-buru. Kade Sineng tuh. Mau ari teu. Kan oke di itu di emak. Ini ampun gablek salaki teh. Arek ngarit. Ampun. Harek kasawa mantuan mah urang. Cenah rek ngarit 2 kotak eta di dinya. Dicipeun deui teh ceblokan. Mana naon sih ka Dedi ayu? Ente urang mah teu aya nanaon cuman rumah lewat, aya nu keur gogorokan ya geus. Geus nya urang mau lila. Mana mah keliling wae pagawean teh. Ieu kumaha urang we, urang mah Keliling we. keliling ge urang mah aya wae duit mah. Aya we ti mana? Paling oge hutang injem. Sembarangan. Ampun alabatan kuntilanak. Batur mah wayah kita peperen. Eta mah ngalah kalantang kulinting. Dasar heueuh awewe rada burung juga tama. Ndak gue seul dah teh hayang dahar kunaon mah sungut teh pait wae. Kudu dicekok teh baheula masuk aya jamu di si Ayu nginum jamu kudu nama. Ini puyeng kieu awak teu gareunaheun wae jaba duit teu boga. Nya geuring mah duit loba ge embung aing mah teu sudi Sugan reuneuh nya da reuneuh eueuh salakina teu balik-balik. Tunggu keneh di lah. Amad, Bel. sia geus balik usaha. Oh, enak aing cita ka ditu mantuan. Yo dengekeun, sia mana hutang ka dia 50 ah. Nyangke atuh. Mun engke keneh wae ti meme usaha nepikeun ka balik usaha. Mun eueuh wae duit teh iraha boga duitna si sia balangsak wae sia mah. Yo aya ieu tau. Paling cicil lah. Tong bebeja kasih iem, nya pamajikan sia mah kos kitu sungutna keur monyong teh. Awas sia. Yo. 10.000 sia mah ikana naon ieu 40 deui tah hutang tah. Oke, balik ngarit ke aya, balik ngarit. Mun usaha wae teh boga wae duit. Iraha mah boga duitna Moal meureunang si Amad teh moal ka dieu si Amad. Meni kuat arek buras ieu ku aing. Udah ku aing kudu ka imah ka ditu nya neang hela. Ngolok-olok waktu. Ora luy pisan budak teh ampun tingan. Abong kene anak baturnya. Anak sorangan oge kamari ge kitu si iem. Boro-boro si iem mah. Mantuan ngarit. Nu aya ieu duit wae duit. Ya jarararo ieu teh pan. Gitu hela tuh kalembur hela. Iis, Baje. alhamdulillah sawah maneh sakotak halus banget itu. Heeh ya Allah nya kakarak Hmm. mimitian ge. Bu Haji mah teu nyaah tuh udah gemuk obat nanaon ge teu nyaah nguruskeun anak. Heeh Bu Haji, nuhun pisan Bu Haji. Heeh. Mudah-mudahan untung nu Bu Haji kamari aruntung kabeh. Bu Haji untung eta na. Untung masyaallah pisan. Keur maparena mani karanda
Terus non si hargana mahal deh. Itu mahal dianjuk tuh Bu Haji. Ya biasalah dianjuk sampai 2 poe mah udah biasa. Wajarnya. Ya ngomong-ngomong, ada kisawahan ku maneh moal ke? Ya ira-ira mah hayang Bu Haji orang mau keluar negeri deh capek mendingan di Yo. libur. Kieu ieu nya ai ngaranna jelema leutik mah nya. Hampura Bu Haji lain sih mamagahan lain nya ampun paralunya. Ai duit ladang panen teu kapake mah. Mendingan ditabungkeun heula kira-kira 2 panen kagade deui sakota kitu. Modal deui meureun Bu Haji. Nya sugan modal maneh boga di imah jadi ladang panen teh entong dikoet-koet bae sina weuteuh. Boro-boro boga Bu Haji geus kapake wae nu aya ge. Karana ge urang nang ti mana atuh Bu Haji? Heueuh sih aing ge teu ngabibisaning ngaranna boga salaki teu balik-balikan. Eta kumaha sih rek nyerahkeun teu? Nyau Bu Haji urang ngarek rapang geus peren ieu mah. Ya heueuh ulah daek diganggayong kitu sebagai awewe mah ye. Paribasana nya ai ngaranna lengoh mah ngaranna lengoh. Paribasana aya nu ulin lalaki nu rek miharep nu naon ge. Jadi teu sarieun ai kitu mah nu rek ulin sieuneun salaki maneh teu mere rasiko pan. Jadi intina mah urang geus pusing urang boga salaki ge alabatan anu teu boga salaki mending kieu geus. Ya, tapi perlu iis kudu didumukeun maneh teh. Heuh Bu Haji makana engke geus peren ieu Bu Haji meureun aya biayana urang. Heeh. Embung merenan urang ya urang merenan maneh gitu. Urang eta langsung ka KUA. Lain KUA, Pengadilan Agama. Yo, sia teh kudu nyaho, pan aing teh eueuh nu ngusahakeun, aing teh bisa usaha. Aing mah kula-kuli embung, gengsi aing mah. Komo aing mah makat ka sawah, aing mah embung aing mah. Udah itu. Gengsi wae rupanya. Nya heueuh lah, naonan aing kudu ka sawah, ka panas-panas beungeut aing hayang geuneuh ko si iem. Sia mah usaha teh eueuh wae duit. Asaan teh sia mah jeung si ieu mah meuni teu boga emas gede-gede cileuh-cileuh acan sia. Hayang ke nabung ke ge. Kantun anak we sia mati heula dijieun. Ayo usaha mah mun hese banget. Sugan sia teh jodoh jeung si iem teh nya. Hese kana usahanya. Ngokona daek we teh da sia baheula kawin jeung si iem. Sama itu panggis ya. Naon? Ini Maksud ieu sia boga naon mau daekeun parawan ayeuna mah kudu loba duitna, kudu aya tempoeuna. Sia usaha ge teu belul. nyetong kitu atuh sia teh bel. Roda kehidupan berputar. Dumbrak. Neng mah ulah kos ayah nengnya. Goreng gadag. Can beurang can hudang. Ari peuting molorna. Di jam 2 ka handap. Ari isuk di titah hudang teh meuni hese banget. Neng masing jadi anak nu solehah. Anu berbakti pada nusa, bangsa dan agama. Dangkong Pak Pombrang. Ya, bapak sih mah goreng gadag. Ayeuna ge semangkat tuh sama odah. Ke balik ke magrib. Can ngejo deh oge Jabo beas, can ngadesel. Enggak desa. Nginjem suan kata tangga, setengah gantang mah kayak dibayar. Mah udah panen. Ini halang-halang. Tincineng teh. Nggulis banget geuning. Nggulis. Anak saya sih. Oh, ngahuapan. Ini gelis-gelis banget nya. Sing jadi anak nu solehnya, Neng. Sing prihatin gelis. Neng mah bager Neng Bu Haji, adena teh hujan sapeuting geuningan teu ieu nya teh naon sira rubuh. Kan alus obatna, jadi jalegreg tangkal nage. Asal kuat obatnya. Tuh ngadenge-denge mah nu beulah ditu tuh gigireun kotakan maneh rek igadekeun deui nu batur. Can boga duitna Bu Haji. Haji, Naon, Mak? geus araya di dieu geuningan. Tadi atuh Mak. Meni kuat mogok mah Anggeus Panas ya, Mak. Boro-boro anggas ieu teh mah teh nungguan si Ahmad, can ka dieu kene wae cigana kaberangan meureunnan. Is, naon? hampura ih pangneangankeun heula si Ahmad. Ngos-ngosan kitu nih. Ya pogo ge Jawa.
sawah tengah deh. Oh, siapa uyuhan ini Bu Haji mah komo mage kuat lempang. Yang satu mah ieu satu nu yang si amatnya. Kurangnya guys. Jika nama kaberangan mak. Kaberangan ciga nama. Sayanya mak. Ayo. Ya ongkona misaruan ade jeung pamajikan hudangkeun atuh salaki. Eta mah 11 12. Cigana keur ngarengko kene babarengan da. Uluh. Untung geus peren ya nengnya, geus nyese. Geus mekeun baju. Tinggal ngibakan Neng. Neng obo deui atuh ah. Obo deui atuh geulis. Mama rek ngejo. Obo deui nya. Ini helang banget Lu gagal teu atel. Lu gagal teu atel. Ya kunaon sih budak teh. Si Ahmad mah goblok banget ieu. Budak meni aya naonan sih meni bareureum kieu. Awas we mun balik ku aing. Moal teu diomelan. Tuh, budak meni indung kesang doang ieu. Emang ditinggalkeun nyeusehan. Meni bareureum. Anya goblok banget boga salaki teh. Ampun. Orang obo ibak heula nya. Ulang ibak heula. Ulang ibak heula. Ulang ibak heula. Ulang ibak. Geus ibak obo. Geus obo emam. Geus obo emam. Bu Haji untung cenah kamarinya. Oh, emak pare meni kandal jaba harga mahal. Alhamdulillah eta emak sakotak meni kuota hampir menang 500.000. Oh, makan mahal ya mama. Dikasih amadkeun we nya 200.000 emak 300.000. Ya heueuh mak. Hitung-hitung ieu mere pagawean. Ieu mah ngomong we kurang atuh mah kuduna bagi 2. Mun bisa masih amat 300 mah 200 goblok. Emak anu ngarambetnya, manya gedean maneh namanya bangalaan doang. Nah, sih mau berterima kasih napisan ka kolot teh. Ya ngomong-ngomong anu bagian si istri kira dipanena, diaritna. Kan cenah hijau kene lainan. Si kurang pul mak. Cigana 3 poean deui mah kaala. 3 poean deui Bu Haji. Kedeung lah. Ieu mah teh kan anu Haji eta teh Haji Usman. Oh, tanu Haji Usman alus teh mak. Alus alhamdulillah. Oh, ayeuna mah hampir rata da aralus da mah parete da. Ajan arayeuh oge saeutik. Tapi saeutik. Alus dah. Ini karandol kabeh itu ka ditu-ditu ge mak. Moal eta teh isuk nungguan si Ahmad ampun ten Bu Haji. Amit-amit. Padahal mah seret kumaha kanggo sare ka ditu. Seret Bu aing. Tuh manteuy. Tadi mah arek ka ditu ka imana nya. Beberan kage si Iman, si Iem hidang sorangan gitu. Ieu mah boro-boro geus rek tangari kosieu. Baheula sia ku aing dijodohkeun ka Randa cuman monyong saeutik sia meuni embung belaan kena kasih iem nu geuneuk. Dumuk itu mah sia usahana sawahna lega imahna gede. Eta si Ahmadnya ngadon diuk we sia mah di dieu. Bukti. Itu mitoha mana rek paeh bolon sia mah. Dak teh kolot-kolot teh hidang. Bela tuh. Mitohana rek pae teh malah diajakan ngobrol di dieu. Kunaon geuring mah odah. Nyalain capek ngalaan itu meni lega kitu. Ya kan wae kituna ge si Ahmad balik usaha ieu mah odah mah kituna ge teu dibantuan ge manehna mah bisa sorangan ieu si iem nah ti tamantuan. Balik usaha mah duit meureun. Mah hitut meureun ku aing ditagih hutang gocap ge mana cuman mere 10.000 meuni hese banget. Eta manehna usaha naon sih? Ya aing mah aneh dah tara gablek duit euy. Bel ku awewe meureun manehna mah bela. Saha nu sudieun mulai nu sudieun iis kasih aman. Ya teh sudieun teh ari eueuh duitna sia teh pan tas usaha duit. Ayeuna nya awewe zaman ayeuna mah kudu loba duit sia teh duitan moal sudieun batur oge. Nah ayeuna usaha menang poe-poe teu mawa naon-naon. Pake mayaran hutang si iem ka tukang tumbleuk. Maju we sia menyalahkeun si iem. Bagus apal hutang tumbleukna loba banget. Paling bener ya dulur sia nya. Nya dulur oge aing mah pikolot aing lain dulur deukeut. Aing balik aing ngejo Kepo wae aing ge nyaho teh kepo. Kapankah dia bahagia? Kapankah dunia jadi miliknya? Amel. Ayu. Mana teh beda kunti sih ya di handapun tatangkalan. Kenapa si Em? Ya mah teh di imah naha.
Eke kan teboga rumse. Boga rumse. Mm. Nyewa perumahan. Ih, teboga du trek mah em jeung mayarna. Eke cicingnya di kolong jembatan layang, tol Cipularang em. Emang nagih heusi lamun misalkan di imah itu sok bete. Em Sok bela. hayang ngampikeun jelema. Ngampikeun sa sih em. Ngampikeun saha kira-kira nya? Itu tuh brondeng. Tuh, Daekeun teu ka urang. jadi kan yang penting du trek Nya urang mah duitan. Nih, coba we orang rayu-rayu em. Yuk. Ayo. Tuh, cucu Tadi gini. em. Cus. Mana nih. Ah, Ari siam nih kuat karak datang Amad. Oh, ampura mah orang kabarangan. Kabarangan sianya. Oh, Entak naon pang minta udangkeun kasih iem nah. mana? Pas gitu jelema Nah, geus itu coblokan aing di ad sorangan we aing tisuk. geus eta teh ngalakan ngumpulkeun meureun. Nya encan teh sakotak deui lega keneh. Ya ayo tuh orang lanjut. Nungguan ti tadi menikuatan lila Amad. Mending geus ngobrol heula tadi jeung Bu Haji jeung si Oh. Iis. Geus Diberenya ku si Iis nya tadinya. oh. Ini ampun teh ngan. Ai buruk ari teh. Oh, ayo. Ini kuat mogok aing budak teh ngawaluy teh aing.